karuhun nutos teu araya. Teu aya sote wujudna, apanan buyut, bau, jangga wareng, kakait siwur, katuncar mawur, jeung saterusna eta kabeh aya dina diri urang sorangan. Anu terah jeung getihna nitis netes notos ka aki jeung kanini, ka indung jeung ka bapa, tug nepi ka diri urang pisan ayeuna. Jadi ieu tangtungan diri teh sanyatana karuhun anu hirup, karuhun anu bungkeulekan. Teu kudu neangan karuhun kaluar ti diri, komo mencerongna ka karuhun batur, nu teu puguh ujung puhuna, komo nu ayana anu teu karasa kanyaahna. Matak loba nu sasar dina lampahna, nu lain di nya-nya, nu nya di api lainkeun, nu jauh di sujudan, nu deukeut di tonggengan. Yeuh lur, urang teh lir ibarat tunggul anu gesirungan, bari hayu diceboran ku karahayuan, kajembaran rasa kulas asih indung, nangtung ajeg darajat jeung wibawana terah ti bapa, tah eta raga urang sorangan. Tangkal geus katingali jadi, ngadaun ngembang sarining wawangi singa buah darajat tina jalma atawa sato nu dibere akal nepi ka jadi manusa nu boga rasa kamanusaan.